Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ibdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts litatmimi makarimil akhlaq al-mufaddili ala kafatil makhluk alal itlaqi wa ala alihi masabihis sunnati wal a'lam wa ashabihil badilina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil ummatil mujtahidin al-a'immatil mujtahidin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun urang sadayana dina ieu waktos tiasa silaturahmi deui, tiasa ngariung deui dina raraga taqarrub ilallahi taala, nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala sejang ngalap kana kariduan Allah ngalangkungan ieu majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabeungkeut kana iman sareng Islam urang, sangkan tetep aya dina diri sareng jiwa urang sadayana, sangkan urang henteu ninggalkeun alam dunia dina waktosna kajaba bari nyandak iman sareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu ahli pangaosan daramang sadayana ibu, mudah-mudahan yuswana dibarokahkeun, mudah-mudahan disehatkeun dohir sareng batin, mudah-mudahan anu aya kasawat nah anu ringan atnapi anu abot mudah-mudahan sing janten kiparat kana dosa-dosana. Amin ya rabbal alamin. Orang silih doakeun di antawis urang sadayana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten kana dosa-dosa urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga ngariksa urang sadayana tina sagala rupi balai, boh balai dunia, boh balai akhirat. Oke, mudah-mudahan kahirupan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun dina sagala urusanana, bari dibubuh kalayan kabarokan sareng rahmatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus almarhumah Umi Dadah almarhumah, mudah-mudahan anjeunna aya di alam barzahna kenging pangampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kulawargi di Bandungna mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga ngariksa minuhan kahidupanana kalayan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyat ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadrati habina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Musim hujan sapertoskeun ieu mangrupikeun waktos di mana panyawa teh subur. Urang emutnya ngawitan aya virus corona teh dina musim ngiji sapertoskeun kieu. Mudah-mudahan hujan anu ngahujanan lembur urang sing janten hujan rahmat. Urang ngadoa ka Allah sangkan henteu jadi mamala dina kahirupan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana, mangga urang neraskeun kana guaran urang.
masih keneh urang ngotek tak hate urangnya Bu. Ulah leutik hate ibadah hate sanajan henteu katingali ibadah badag. Ibadah hate sanajan teu katingali ibadah anu gede ka bina-bina. Ibu upami dina hiji kaayaan dihadapkan kana dua pilihan atawa dina hiji kasempatan dosa pidosaeun aya di hareupeun panon urang. Saumpamana keur tengah-tengah ngariung teh aya anu ngajak ngagibah. Pan gibah teh anu teka anu dianggapna dosa anu biasa pedal anu kalintang gedena teh dorakanna teh dosa lisan teh. Teras ibu teh emot kana katerangan hayang mujahadatun nafsi heug mengpar weh tina eta kaayaan teh kumaha we carana naharek ini ngabiur naharek nutupan ceuli naharek mengparkeun obrolan kana obrolan anu lain supaya henteu terjadi. Maka mujahadah eta mengparkeun diri tina pidosaeun ibadah anu kalintang gede bahkan langkung gede daripada ibadah fardu anu biasa ku urang dilaksanakeun. Naon margina ibadah hate adalah ibadahna raja. Padang emut nu namina hate teh adalah raja. Sami sadang dina kaidah al khairul mutaaddi khairun abdolun minal qasir. Munamina kahadean anu berkesinambungan ieu langkung sae daripada kahadean anu saharitaeun. Kan cenah Bu, kahadean anu sumarambah anu boga tapak anu berkesinambungan langkung sae daripada kahadean anu saharitaeun. Naon sababna memahami Al-Qur'an leuwih afdal daripada nalal Al-Qur'an sebatas nalar unggul. Ngahapal Al-Qur'an sae teh. Tapi aya anu langkung sae naon memahami Al-Qur'an. Naon margina? Sabab memahami Al-Qur'an adalah pada melan anu lamun bener paham kana Al-Qur'an matak mawa urang sadayana kana rapih dina ngajalankeun syariat agama Allah gitu. Daripada sebatas nalar ngan saukur nalar, ngahapal ngan saukur menghafal tanpa sedikit pun nya merendahkan jalmi-jalmi para penghafal Al-Qur'an sabi pada melan anu mulia. Tapi saya sunnah nu dimaksud menghafal Al-Qur'an adalah plus memahami Al-Qur'an tanpa terkecuali, tanpa terpisahkan. Para ibu rahimakunallah, aya hiji nasihat deui Bu. Nasihatna sapertoskeun kieu. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Ari pokokna sagala rupa kamaksiatan. Sumberna sagala kamaksiatan eta teh ridona diri tina nafsu. Ari sumberna kajahatan kadorakaan eta teh ngantepna diri tina hawa nafsu. Waslu kulli taatin wa yaqdatin wa afatin adamur ridho misminka anha. Sauwihna pokokna jeung sumberna tina sagala rupa kataatan kahadean ngalaksanakeun kana ibadah ieu teh berawal tina teu ridona diri kana nafsu.
atawa teu ngarasa diri jongjon tina tingkah nafsu. Urang wihan deui bu nasehatna. Pokokna kamaksiatan eta teh berawal tina ngantepna diri kana hawa nafsu. Sauihna sumberna sagala kahadean eta teh berawal tina teu ngantepna diri kana nafsu, hawa nafsu. Urang teh ngabas nafsu tapi nepikeun ka ayeuna hawa nafsu teh urang teu apal rupana nyebutna. Duka teuing hejo, duka teuing beureum, duka hideung, duka bodas. Samantawis para kiai, para ulama ngadauhkeun kade hawa nafsu. Tapi orang teu apal nafsu teh nu kumaha. Tapi karasa nafsu teh. Karasa pisan. Komo lamun eta hawa nafsu geus bisa ngajadikeun kahanyakalan karasa pisan ayana hawa nafsu teh. Gitu. Hanyakal baheula. Keur masantren teh teu bener ngajina. Kalahkah ngaliwat we digedekeun, sare dilobakeun, ulin dilobakeun. Aya nu ngajak gawe kalahkah ngilu kaluar. Aipek teh ningali awewe nu geulis jadi hayang kawin, atuh teu bener ngajina teh. Tungtungna teh rumah tanggana teu pati bener. Nu aya diri teh jadi jalma anu bodoh, saumpamina ieu mah contoh. Lamun teh mang geus mentok geus bisa ngahasilkeun eta hawa nafsu kana kahanjakalan nembe karasa geuningan aya hawa nafsu teh. Nafsu teh geuningan aya ya. Atuh. Coba lamun baheula teh ti heula teh kamari teh. Urang bisa nahan ka keheul. Bisa nahan ka keheul. Gitu. Bisa nahan ka embek. Gitu. Henteu dilampiaskeun ku peureuh. Henteu dilampiaskeun ku bahasa-bahasa anu teu merenah anu teu hade. Meureunnan kuring teh ayeuna moal aya dina buian. Namanya tak karawas ayana hawa nafsu teh. Aya tapi teu katingali. Sapertikeun ruh teh. Sapertikeun ruh urang sadayana gaduh ruh. Tapi urang teu terang kumaha ruh urang. Aya dina diri urang teh. Nah hideung nah bodas. Nganu jelas lamun jalma geus pisah tina ruhna, ruh tos pisah tina jasadna, maka jalmi bakal seep sagala rupina. Jasad anu aya bakal digemrong ku cacing. Jasad anu aya bakal jadi santapan sireum rinyuh jeung sagala rupina. Bahkan urang ge dibatasi deui keur mengetahui ruh dina surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma ataitum minal ilmi illa qalila. Aranjeunna Muhammad bakal nanyakeun ka anjeun ngeunaan ruh. Naon atuh ari ruh teh? Naon atuh ari arwah teh? Kumaha walaran Allah pikeun Kangjeng Rasul pikeun diduwikeun ka umatna. Stop. Kul bejakeun ku anjeun ar-ruhu min amri rabbi. Ari urusan ruh eta teh urusan pangeran kami. Jeung maneh aranjeun kabeh henteu dibere kanyaho kajaba sakedik. Ari nafsu teh Ibu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahasa pikeun ngagambarkeun perkara anu ngancik dina awak urang anu kadang-kadang ku beda-bedana tingkah ieu teh jadi beden-benten ngaran. Ruh asup kana awak urang dititipkeun ditiupkeun payang pupih ruh dina sabaraha kondisi boga watek kieu ngaranna jadi lain. Ieu si ruh teh boga watek kieu ngaranna jadi lain. Kieu we contohna mah Bu. Ibu terang cai
nya terang ya punya cai mah. Cai teh tetap cai. Kumaha cirina cai? Cai mah basuh. Terus cai lamun diasupkeun kana wadah anu kumaha wae bakal nuturkeun kana bentukna wadah. Diasupkeun kana botol bakal jadi botol bentukna. Sanes caina jadi botol. Diasupkeun kana mangkok bentukna bakal nuturkeun mangkok. Diasupkeun kana plastik panjang bakal nuturkeun kana jiga plastik panjang. Gitu. Tah terus cai teh ku rubah-rubahna sifat, rubah-rubahna tingkah ngajadikeun ngaran anu benten-benten. Dicampuran ku bubuk kopi jadi naon? Jadi kopi, jadi cikopi. Dicampuran ku enteh garing ku cai panas jadi enteh. Terus make warna anu semu haseup, make gula warna-warni nu hejo, anu beureum, anu ungu. Ngaranna teh jadi naon Bu? Jadi orson ngaranna teh. Gitu. Terus si cai teh dipanaskeun bari ngangge gula, ngangge jahe, ngangge santan jadi naon Bu? Bajigur. Bajigur. Eta teh cai-cai keneh nya Bu? Cai-cai keneh. Anu ku Allah Subhanahu wa taala ditiupkeun ngalangkungan malaikat kana awak urang. Sakali mangsa disebut roh. Dina kaayaan keur kieu disebutna teh nafsu. Dina kaayaan lain disebutna teh qalbun. Dina kaayaan lain disebutna teh sir. Jadi ngagambarkeun Syekh Imam Ibnu Athaillah perkara na eta-eta keneh tapi ku beda-bedana tingkah jadi beda-beda ngaran. Tah dina hiji kaayaan eta nu ditiupkeun ku malaikat kana jasad urang teh sok disebut nafsu. Lamun keur kumaha? Lamun eta perkara anu ditiupkeun teh leket jeung dosa, loba kahayang, resep kana aib, eta teh disebutna nafsu. Nu ditiupkeun ka urang teh sok disebut qalbun. Naon ari qalbun teh? Anu bulak-balik, loba kahayang, hayang surabi teh mah, hayang bajigur, hayang seblak, hayang baso, komo usum munggah mah geuningannya sok ngahajakeun, dikerid anak-anak teh dibawa ke tukang baso, sok kadinya sing wareg ngabaso, isuk mah moal bisa wayah jeung ngabaso teh. Ngajadi tradisi tadi. Gitu. Apakah boleh dilaksanakan? Mangga gitu. Tenan naon ngan ulah fokus kanu kitu naungku. Da persiapan bulan Ramadan anu paling sae naon nyiapkeun amal ibadah, latihan kerengkeng ngisian kana sasih Ramadan teh ibadah naon anu bade kurang dilaksanakeun sedang didawamkeun. Qalbun masuk bulak-balik, hayang itu hayang ieu urang-urang pisan. Gitu kamu lamun boga sifat panas baranan ningali batur mali anu teh pan urang teh langsung urang kudu bisa ya kudu boga. Hayang itu tah sifat keur kitu disebutna teh qalbun. Hiji mangsa disebut ruh. Lamun kumaha disebut ruh teh? Disebut ruh mah lamun eta perkara nu ditiupkeun kana jasad urang teh geus bebas tina kacape manusia, geus bebas tina kacape fisik. Nu namina ruh teh roha ya ruhu roihatan, hartosna teh rineh, istirahat. Istirahat teh dicandak tina kecap ruh. Panu namina istirahat teh urang teh nya istirahat bebas tina aktivitas.
poe minggu moal ka mana istirahat ya apal istirahat. Naon istirahat teh? Reureuh, eureun. Lamun engke ieu nu ditiupkeun kana awak urang dina mangsana tos dicabut deui ku Allah Subhanahu wa taala ruh namina teh. Sabab tos bebas tugas. Tos pangsiun. Geus mangsana ninggalkeun awak. Salajengna awak bakal buruk, jasad bakal buruk. Nu tadina dipika resep, nu tadina dipika bogoh bakal dipika sieun. Nu tadina dipika hayang di Arab-Arab wah bakal dijauhan. Nu tadina ginding gaya kamana-mana make jasi perhiasan, make dasi perhiasan segala rupa. Engke nama cukup bakal dibungkus ku kain kapan. Gitu. Dibungkus, lamun kabungkus eta dibungkus. Cukup. Upami pamaget kur 3 lapis boe hungkul. Upami ibu-ibu 5 nya Bu. 5 teh anu 2 janten lapisan, anu 3 janten kurudung, janten samping sareng janten gamis. Gamis nage sanes gamis anu gaya-gaya, ngadadak harita nyieun teu dijahit-jahit acan. Bari jeung nyieun nage dirurusuh deui. Tuh gitu. Cemat kur kitu. Taruh mah lamun tos bebas. Dina hiji mangsa eta si nafsu teh eta perkara nu ditiupkeun boga sifat resep kana kagorengan, boga sifat meuni resep-resep teuing kana perkara anu teu hade teh, resep kana dosa. Itulah nu disebat nafsu. Tah eta pisan nafsu anu kudu ku urang dilawan. Bari jeung Nabi nyebatkeun Bu ngalawan hawa nafsu ieu teh langkung hade, langkung afdol, bahkan leuwih gede disebutna perangna teh daripada perang Badar itu. Nabi ngadauhkeun kieu sabadana beres perang Badar. Perang Badar teh perang anu pangageungna dina sejarah dakwah Islam. Di dinya umat Islam meraih kana kemenangan. Sabab dibantuan ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan tentara malaikat. 300 kilang langkung tentara umat Islam kudu ngalawan 3.000 langkung jalma-jalma anu musyrik, jalma-jalma kafir. Didinya Allah nurunkeun malaikat. Jadi begitu berhadap-hadapan masa teu acan campuh. Orang-orang musyrik teh nganggap cat teh Allah tinggal itu kaum muslimin umat Muhammad samenel sakitu mah. Eueuh nanaonan tingali tentara kuring mah tung mang rebu-rebu eta mah pira kur sabaraha ratus. Ceuk logika 300 kudu ngalawan 3.000 leuwih. Nepikeun ka naon onta asup kana liang jarum ge moal pernah meunang. Tapi ternyata Allah nurunkeun malaikat sehingga begitu campuh teh kaum musyrikin pada kaget. Nah, ieu teh umat Muhammad jadi asa ngalobaan kieu itu. Sabab malaikat diturunkeun, diwujudkeun sapertikeun wujud manusia. Nu jumlahna teh jadi leuwih loba. Tah perang anu sakitu ageungna dawuh Kangjeng Rasul kumaha? Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hai para sahabat, anjeun teh geus baralik tina perang anu leutik menuju kana perang anu badag. Para sahabat bengong, ke Gusti Rasul perang naon anu leuwih badag anu langkung ageung? Rasul ngawalar jihadul akbar wahia jihadun nafsi. Jihad anu akbar nyaeta jihad merangan hawa nafsu. Rasul anu nyarioskeun naon margina heueuh musuhna teh teu katingali. Musuhna teh nerap dina diri urang. Lamun ditembak urangna di nu paeh.
Lamun diteke hawa nafsu urangna di anu nyeri, lamun ditakol nafsu urangna anu bencenur, teu katingali. Tapi ngagalaksakna jeung ngaruksakna kabina-bina alabata. Karebu nu ngaranna setan, iblis samusuh-musuhna nyata, sanyata-nyatana jadi musuh. Pada akhirna setan bakal nemleuhkeun kana diri urang. Bahasa setan dina Al-Qur'an, inni bari'um mimma ta'malun. Kuring mah teu apalna naon, kuring mah teu tanggung jawab tina kalakuan manusia. Atuh bongan sahabat nuturkeun kana bisikan kuring. Atau bongan sahabat nuturkeun kana jalan-jalan kami. Pan geus jelas aya parentah ti Gusti Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Geus jelas lin, panyaram ti Allah Subhanahu wa taala teh ulah rek turut kana jalan kami, nah atuh bet nurutan. Lamun ayeuna manehna aya kecil dina kacilakaan kudu jadi pangeusih neraka, kuring mah teu tanggung jawab. Kitu cek setan. Sehingga para ulama nyebatkeun kieu. Setan itu tidak punya dolalah, sami sareng sakangjung Rasul tidak punya hidayah. Hidayah teh pituduh dinu hate keur ngalaksanakeun kahadean. Nu namina dolalah kasesatan dinu hate keur ngalaksanakeun pamunkaran. Nabi anu mulya teu gaduh hidayah. Da hidayah mah mung Allah anu kagunganana. Nabi diutus mung menyampaikan, masalah narima teu narima balik deui ka umatna. Setan ge kitu tete ibu. Setan teh kur sebatas ngagoda, kami mah ngagoda aja ngagoda gitu. Rek sasar teu sasar eta mah kumaha si lain gitu. Tapi kitu. Pada akhirna mah urang ge teh moal bisa nyalahkeun setan. Nyalahkeun teh diri urang sorangan we. Atuh nah bet nurut deui. Kita saha atuh bet nurut. Tak ieu perangna ngalawan hawa nafsu disebatkeun perang anu kalintang ageu. Kitu nu namina hawa nafsu teh. Nabi ngadauhkeun dina ayat anu dina hadis anu sanes, afdalul jihadi an tujahida rajulu nafsahu wa hawa. Pang abdol-abdolna jihad nyaeta yen hiji jalma jihad ngalawan hawa nafsuna. Dina hadis anu sanes anu kamasyhur hadisna Nabi ngadauhkeun dinisbatkeun kana kasampurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi. Teu sampurna iman hiji jalma lamun hawa nafsuna encan turut kana naon anu ku kami dibawa dawuh Kangjeng Rasul kitu. Jadi lamun hawa nafsuna encan bisa turut kana parentah-parentah Allah anu ngalangkungan Kangjeng Rasul di antawisna, maka eta jalma teh teu acan sampurna kaimananana kitu. Kudu ngalawan perkara anu teu katingali tapi karasa jeung aya. Raraoskeun we kitu sadi dinten. Nalika urang ayeuna ngadangu swanten adan beri pupujian ka kuping suara adan di masjid tika tebihan si horeng teh ngawartosan ngajak salat sasarengan kitu raspuh. Teu kabita kalahkah kagok can beres atawa keun we lah mesti panjang kene eta teh nafsu teh kalau nafsu tak kitu nafsu mangga emutan nalika urang ayeuna dihadapkeun kana hiji kondisi pilihan antara doraka jeung mending taat. Kumaha urang milih doraka? Tah nafsu harita teh keur aya. Ari nafsu teh bunya sapertikeun murang kalih. Orok, budak orok.
setiap saat setiap waktu orang teu bisa ngejak kudu sapa panjangna nungkulan eta urang kali koceak saeutik kudu diusapan can repeh keneh kudu kurang dinong naneng nih gitu nu deus gitu nyabu encan repeh keneh wae lol dikaluarkeun enen di enenan supaya repeh teu bisa urang ngajak seeutik oge bahkan dina nalika si orok teh peureum tibra da teu bisa ditinggalkeun paling sempat ditinggalkeun gegereuh ku ibu teh teu bisa ditinggalkeun nyoba nafsu dina awak urang teh aya jeung daih teu bisa dileungitkeun da lain leungitkeunun sanes leungitkeunun Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah manguningakeun nafsu diciptakeun teh pikeun manusia bertahan hirup sabab kahayang-kahayang nafsu eta anu matak ngajadikeun manusia bisa hirup bertahan ngalaksanakeun kana tugas kahirupanana gitu. Tapi eta murang kali teu bisa sapapanjangna kitu kudu aya mangsana murang kali teh disapih dieureunkeun nena disapih tuangna digentos nu tadina bubur jeung bubur geus aya kuntuan bere aya nama daging gitu. Gitu. Geus neurak kana daging kuntuna beuki rangeteng bere kana kera nu teuas gitu. Nafsu kudu disapih ulah dibebenyokeun wae ulah dipupujuhkeun wae ulah didugu wae lamun anu kudu digugu wae kudu dibebenyokeun wae kudu diturut wae sagala kahayangna ke eta teh budak anu kitu teh gitu dina perjuangan urang ngalawan merangan hawa nafsu maka tangtos aya mangsana urang kagoda aya mangsana urang kajerat aya mangsana urang teu kaduga keur ngalawan hawa nafsu tapi terus seiring bertambahna keilmuan, bertambahna keimanan, bertambahna pencerahan-pencerahan, maka didinya kudu aya urang nyapih kana hawa nafsu. Kumaha nyapihna? Tong digugu nyapih teh. Mujahadatun nafsi. Tadi we contoh nama gitu. Da eta rata-rata da jalmi mah umumna gitu urang sadayana kalebet urang lah sadayana urang ngangken we ulah. Karena orang ngangken dosa henteu ujug-ujug orang jadi berdosa justru saya gitu lamun ngangken kahadean tapi teu bukti ieu kabohongan tuh pan geus naonnya ngadangu soradan ngadangu kana kahadean aya kasempatan teh pan ke deui we iraha deui era tuda loba atuda teh eta teh jelas pisan tanu kitu hawa nafsu aya pilihan kataatan jeung pilihan kamaksiatan dermilih kamaksiatan aya kesempatan beramal sae beramal soleh urang leuwih kalah nahan diri tina ngamanfaatkeun eta kesempatan tah eta nafsu teh aya di dinya tah merangan anu kitu anu hese merangan anu kitu anu hese Nabi ngadawuhkeun afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi. Ari pang abdol-abdolna jalmi anu iman kaislamanana anu paling sae nyaeta jalmi anu salamet kaum muslimin anu lain tina lisanna tina kajahatan lisanna. Wayadihi jeung tina kajahatan leungeunna. Wa abdulul mu'minina imanan jeung ari pang abdulna jalma-jalma anu iman anu pang abdul kaimananana jalma anu iman nyaeta ahsanuhum khuluqa anu pang sae-saena akhlakna wa abdulul muhajirina man hajara manahallahu anhu anu pang abdulna nu disebut jalma-jalma anu hijrah nyaeta jalma-jalma anu nyangker anu nahan setiap perkara anu dicare ku Allah azza wa jalla
jeung pangabdol-abdolna jihad wa abdulul jihadi man jahada nafsahu bidatillahi azza wa jalla. Pangabdol-abdolna jihad adalah jihad merangan hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi engke mah lamun urang dihadapkeun kana hiji kesempatan gitu bunya keur beramal soleh, urang diajar disapih nafsu teh. Kumaha berarti tong loba seueur emutan. Aya kesempatan keur beramal tos tong pikir panjang pokona mah. Sanajan nafsu ngabisik engke diatung ke deui, tah naleh tahan heula. Ah tong digugu, tah nu kitu teh nyapi. Disapih teh kitu. Ulah sok digugu ka sagala kahayang nafsu. Non margina sabab nafsu mah kalituna teh pikiranna teh asalkeun ngeunah, da ngeunah, da bisa, da boga, da mampu. Piknik atuh da mampu cenah kitu. Ngopi atuh da mampu. Henteu kitu. Da bisa, da boga henteu kitu nafsu. Hayang anu da mampu henteu kitu. Nafsu disapih mah mikir aya henteu ieu teh manfaatna. Kulem dina kasur anu empuk, kulem dina kasur anu biasa, kulem dina kasur lantai, ieu teh kan pilihan. Pilihan unggul. Kulem dina kasur lantai peureum, kulem dina kasur biasa peureum, kulem dina kasur anu empuk anu mahal hargana peureum. Ieu teh pilihan. Urang ge mampu meuli kasur lantai mampu, meuli kasur nu rada kandal mampu, meuli kasur anu rubak anu mewah mampu, tah teu cukup ku mampu. Dipikir-pikir heula. Lamun kami ti sare dina kasur anu mewah, anu alus, anu empuk, anu lamun sakali acrud-acrudan teh urang mata ngaclong kana langit imah saumpamana. Da mampu, tapi coba pikir balukarna. Kapayuna ci kira-kira anu langkung caket kana kataatan kulem di mana Bu? Di lantai mah aduh nyeri awak lilir saeutik. Langsung kayak kacai ah. Pan mampu eta teh. Urang tuang sadidinten tuang sareng asin japu anu sarebuan ti warung kenging mungkusan. Urang tiasa milih tuang sareng naon deui, tuang sareng daging hayam. Tiasa milih mampu kata. Urang tiasa deui tuang sareng daging sapi anu langkung awis, mampu deui. Urang tiasa tuang sareng naon sareng daging onta teu kagok ieu. Da mampu. Rek tuang tiap we di restoran anu mahal, da mampu. Da aya deui tah teu cukup ku mampu, teu cukup ku aya, teu cukup ku bisa. Kahareupna, kapayuna. Meureun lamun kuring tuangna jeung lauk asin anu hargana 1000 perak meureun bakal nyesa. Sesana eta bisa disimpen dina celengan infak tiap pagi. Gitu. Meureun lamun kuring milihna tuangna jeung daging hayam henteu milih daging sapi, meureunan urang teh bisa langkungna teh disumbangkeun, dikumahakeun lah dimanfaatkeun. Intina mah henteu asal mampu, henteu asal bisa, henteu asal kawasa, tapi kedah panjang emutan. Tah nu kitu nyapih kana hawa nafsu. Dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngawartoskeun sababaraha tingkatan nafsu. Ibu ge abdi yakin ibu-ibu sapalihna aya anu unik. Aya nafsu amarah, aya nafsu lawama, aya nafsu mutmainnah, aya nafsu mulhama, aya nafsu radiyah, aya nafsu mardiyah, aya nafsu kamilah.
ayat 7 dina surat Al-Fajr ayat terakhir ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Eta tah aya mutmainnah, aya radiyah, aya mardiyah. Tadi antara anu 7 ieu anu pangbangorna, anu pangjahatna nu disebat nafsu amarah. Ta urang teh bisi nafsuna teh nafsu anu ieu, nafsu amarah. Dina surat Yusuf, wa ma ubari'un nafsi innan nafsu la ammaratum amarah bisu. Unamina nafsu dawuh Kang Yusuf nya diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kuring teu nganggap hade da kana nafsu kuring. Sabab nafsu salalawasna teh la amaratum bisu, sok ngadorong-dorong, ngojok-ngojok kana kagorengan. Tari nafsu amarah mah allati tamilu ila tabi'iyatil badaniyah wa ta'muru bil ladzat wasyahawat al mamnu'ah syar'an. Pokona mah anu geus teu panjang lebar, pokona mah nafsu amarah mah anu simpel. Kumaha nu tadi teh ya, da ngeunah, da bisa, da mampu, da aya keur pakeunana. Gitu. Masalah hade, masalah bener, masalah halal, masalah haram, geus teu didenge pokona mah. Naon sababna? Tadi teh ya, da mampu, da ngeunah, da bisa, da aya. Itu nafsu amarah. Jeung cenderung ingin memuaskan karena perkara-perkara anu fisik. Tuang saya amarah aya nafsu lawamah mah salukeranana ieu mah anu sakapeung ibu, sakapeung hade, sakapeung ingat, sakapeung alus, sakapeung goreng gitu. Mudah-mudahan jigana gitunya urang semet lawamah mah aya lah gitunya, aya jigana mah gitu. Da sakapeung urang teh sok daek gitu kana kahadean teh. Numawe ibu sadayana urang ngariung di ieu majelis teh pan ieu teh dina raraga urang teh nahan kana nafsul amarah jeung di tingkatanana nya urang teh aya nilai kataatan lawamah wae mah aya. Aya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah mah nafsuna teh anu tanawarat binuril qalbi hatta takhalat an sifatiha adzamimah wa ma'anat ilal kamala. Ieu mah anu geus tenang, kalem, geus moal kagoda deui. Nafsul mutmainnah. Aya dia nafsul tadi teh naon? Nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah mah anu diilhaman ku Allah Subhanahu wa taala. Geus ku Allah Subhanahu wa taala diilhaman, diwarisan sifat katakwaan, kaqanaatan gitu. Urang mah ukur sebatas ngawang-ngawang gitu Bu, nafsul kamilah, nafsu radiyah. Naon margina pan urang mah nafsuna karek nafsu lawamah we jigana teh. Sehingga kumaha nya nafsul mutmainnah, kumaha nafsul kamilah. Ieu teh perkara anu sabenerna bakal karaos. Urang manami tiasa ngukur gitu. Tangeunaan ieu hawa nafsu para ibu sadayana dauhan Imam Al-Ghazali nepikeun ka kieu ya Bu, cara urang mujahadatun nafsi. Wasabilu kafi taubihiha. Si nafsu teh kudu dididik cenah kudu dicela, kudu dicawat ulah diantep wae bisi ngalunyak cenah kitu. Kudu ditembongkeun kabodohanana, kajahatanana teh. Malehan cenah. Nafsu teh kudu diajak ngomong. Jadi urang teh kudu ngajak ngomong ka diri sorangan. Numutkeun metode Imam Al-Ghazali. Sape candak enteung di kamar. Candak enteung di kamar atawa ka kamar
calik di payunan lomari anu aya kacaan anu ageng, lamun kurang bersih elap-elak sangkana mengkilat, sok pencerong diri sorangan. Da eta teh nafsu teh nu aya dina jero kaca teh. Ajak ngobrol. Atuh mudahan kitu mah jiga anu gelo keun we dakwah batur. Da urang unggul ieu mah. Pan urang hayang apal nu kumaha atuh nafsu teh nu aya dina diri urang teh, heungeun teuing we gitu. Abdi ngenteng dinu kaca tuh, nafsu teh itu aya. Ibu coba ngenteng taninggal kana keramik aya rarai ibu. Eta wa nafsu. Sok ajak ngobrol teh. Kitu Imam Ghazali ngawurukeun teh Bu. Sok sakali mangsa mah urang praktek. Lamun bisi katingali ku batur tengah peuting, batur keur karulem, urang nyaring. Wudu, istighfar ka Allah Subhanahu wa taala, sok ngeunteng, pencerong diri sorangan. Oh iya, bebengetan hawa nafsu teh kitu. Nu kieu rupana hawa nafsu teh gitu. Kaget kuring wadah gitu. Teu kawa prek nyeun ibadah rek nyem kahadean ngan dihalangan we ku sia tangkurak gitu. Ya nafsu ma'adamu jahlu. Ya Imam Al-Ghazali kieu maraktekeunna teh nyontohanana. Hei atuh diri urang bari ngenteng nya punya. Bari ngenteng dina kaca. Hei diri, hei nafsu. Ma'adamu jahlu. Aduh. Meni bodoh-bodoh teuing si laing. Kieu bebengetan si laing teh nya. Nu bodoh teh. Ngaku nawe jalma anu bener. Tada'inal hikmah bahasa kitabna. Wadzakai wal fatona, ngaku nawe jalma anu pinter. Ngaku nawe jalma anu boga hargaan. Gitu. Pedah boga jabatan saumpamana. Padahal sabenerna mah ieu si laing teh jalma anu tolol. Padahal ieu dirinya teh nu belegu. Ieu metodenya bunya. Bade diamalkeun secara praktekna kitu mangga. Kan intina mah di dieu pesan. Urang teh pan ulah ridho teh ya, ulah ngantep kana diri urang teh ya, ulah ngantep kana nafsu teh ya. Sok ngeunteng, ajak ngobrol. Hai diri gitu, hai nafsu. Ai sia belegu-belegu teh. Ngaku nawe jalma anu bener, ngaku nawe jalma anu pinter, ngaku nawe jalma anu boga kadudukan. Padahal maneh teh jalma anu bodoh. Naha anjeun teu apal itu yang dihareupeun anjeun teh aya surga aya neraka. Bari ngenteng teh Bu. Bari ngadatang kieu. Bari dangdang teh urang dan nunggu. Hei nafsu. Nah maneh teu apal yang dihareupeun anjeun teh aya surga jeung aya neraka. Jeung anjeun teh bakal jadi penghuni salah sahiji, narek neraka, narek surga, ieu can aya jaminan gitu. Ka diri urang teh obrolkeun, beri nunjukana eunteng teh. Tapi nah atuh anjeun teh bet masih keneh jongjon. Tapi nah atuh anjeun teh bet masih keneh ngeunah seuri atuh di dieu teh. Wa tadhakina wa tastaghalina bil hawa. Jeung nah atuh masih keneh resep nuturkeun kana sagala kahayang teh. Itu. Jeung daih anjeun jigana teh nya taroyinal maut baida. Nah anjeun teh nganggap yen maut teh jauh gitu. Ajak dia ngobrol teh kitu. Hei diri. Hei nafsu. Hei eta nu aya dina henteu ka urang. Na maneh nganggap yen maot teh masih keneh jauh gitu. Na maneh yakin gitu masih keneh bisa hirup lila keneh. Na maneh kitu yakin poe isuk masih keneh bisa hirup di dunia ieu. Wallahu yarhu qariban, sementara Allah teh mandang yen maot teh deukeut. Sanajan nyumput di mana-mana ge pan maot mah bakal datang.
aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana wae anjeun ka aya anana bari sanajan anjeun nyumput maka maut bakal datang. Gitu. Anjeun teh nah mandang keneh dieun maut teh masih keneh jauh gitu. Sementara Allah teh ngagambarkeun dina bahasa Al-Qur'an maut teh anu caket deukeut. Pikirkeun ku anjeun kitu tadi. Nah maneh teh moal teu ngarasa kitu tuh. Ama ta'lamina anal mauta ya'ti bagdatan. Nah maneh teh teu ngarasa gitu. Nu namina maut bakal datang teh secara tiba-tiba. Nah maneh teh masih keneh nyangka yen maut teh kudu aya sababna anu katingali heula, kudu gering heula gitu, kudu kolot heula gitu. Kadah nepikeun ka dinya sawet ajak ngobrol diri orang sorangan teh mun perlu enteng baringeun teu nasehatan diri sabab saha deui atuh nu bisa nganasehatan kana diri urang iwal teh diri urang sok beakeun diri urang gitu sing bager gitu si lain teh rek kieu wae gitu. Dukeun ka kitu Bu jeung deui anak anjeun teh teu apal yang setiap perkara anu bijil ti Allah teh bakal balik deui ka Allah terus dicecer Bu dibeak-beak. Nah anjeun teh poho yen maot teh henteu diukur ku mangsa teu diukur ku usum bisa iraha wae lain keur nu kolot nu ngorage aya mangsana maot lamun geus datang ajal teu kudu ngadaguan gering teu kudu ngadaguan ripu itu dugikeun ka dinya bal kullu nafsin minal anfasi yumkinu ayyakuna fihil maut fajatan. Setiap anu bernyawa eta teh bisa ku Allah Subhanahu wa taala dipapageun ngalangkungan Ajrail iraha wae. Dugikeun kitu. Allah ngadawuhkeun iqtaroban lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah ngabahasakeun geus deukeut keur manusia hisabna teh hisaban manusia teh geus deukeut wa hum fi ghaflatin mu'ridun tapi ke manusia aya dina kapohoan kalalean mu'ridun bari ngabalieur mayatihim min dzikrin ngabalieur tina perkara-perkara dzikir perkara-perkara peringatan anu datang ti pangeran maranehanana gitu. Wa hum yal'abun jeung maranehana teh kalaka hareureuy di alam dunia ieu teh lahiyatan qulubuhum bari anu lalai hate-hatena. Allah ngabahasakeun teh geus deukeut cenah ieu hitungan manusia teh amal-amalana di alam yaumul hisab teh. Tapi masih keneh kitu. Pelong deui ita rek kitu wae. Wa ihakaya nafsu he cilaka maneh eta nu aya dina eundeung cilaka sia cilaka gitu. Lamun teh mah maneh kitu teh karena teu nyaho kana patekan anjeun gitu. Kana patekan anjeun yen Allah teh henteu ningali gitu Bu ieu tah. Bahasana bahasa muhasabahna teh. Wahai diri lamun kitu pamolah maneh teh karena anggapan anjeun yen Allah teh teu ningali ka anjeun teu ngawasi ka anjeun pamaadomu kupruk atau si lain teh meureunnan kafir atau si lain teh meureunnan kabina-bina kafir teu percaya kana katangtosan akidah ti Allah ingkana bi ilmi ingkanat ma ilmi kabatil bitilaihi alai pama asada wiqahatuka atuh lamun teh mah kitu kalakuan maneh teh bari maneh nyaho atuh maka si lain teh geus kabina-bina teuing jeung geus teu boga ka era cenah kitu geus teu boga ka era nah maneh teh rek nyangka yen maneh bakal mampu kitu nahan kana seuneu neraka nah maneh teh boga keyakinan rek mampu nahan kana adab ti Allah Subhanahu wa taala hayhata teuing teuingeun si lain kabina-bina teuing si lain jauh sungguh terlalu mun kitu bahasa ieu kabina-bina teuing
jaribi nafsak, sok cobaan ku anjeun gitu. Naon nu kudu dicobaan teh pahtasibi saatan pisan ulah wa kamignan coba-coba masalah seuneu akhirat neraka akhirat sok coba ku anjeun teh moyan di handapeun panon poe kana kitu ieu bahasa kitab kitu ulah lila sajam kumaha atuh au fi baitil hamam atawa di hiji ruangan anu panas cobaan heula ku anjeun au qaribi asabi'aka minan nar atawa untong kitu coba deketkeun ramo anjeun kana seuneu anu aya di dunia tak kitu Bu carana teh urang teh keur mujahadatun nafsi teh nasihatkeun kana diri oh seuneu neraka ulah waka seuneu neraka moyan dirinya sajam moal aya nu kiateun moal aya nu kiateun ulah waka kitu ulah asupkeun kana hiji ruangan anu hareudang yakin moal kuat gitu. Atawa deketkeun ramo anjeun kana seuneu anu aya di dunia coba Bu seuneu kana lilin kitu teh panas henteu panas seuneu neraka geus lain bayangan gitu. Tapi kan kitu Allah waka seuneu atuh haseupna we sok dipuput ku haseup yakin Bu careurik nah sababna perih panonna sementara seuneu dunia teh 70 tikeleun seuneu neraka cenah kitu seuneu neraka 70 aya riwayat anu ngeningakeun yen seuneu dunia teh 70 tikeleun seuneu neraka 70 tikeleun seuneu dunia seuneu anu sakieu ge os kabina-bina ngabahayakeun lamun seueur. Ulah waka seuneu-seuneu ieu lah nu ageng kitu nya. Ulah waka seuneu neraka. Seuneu naroko seuneu naroko. Dicabak panas kabina-bina. Liyatabayyana laka qadratika. Sok cobaan nu tadi. Moyan cobaan deui naon deketkeun ramo-ramo anjeun kana seuneu supaya anjeun apal kana sabenerna kamampuan anjeun nahan tina kapeuri lamun anjeun geus ngarasa heueuh geuningan kuring teh lemah boro-boro nahan seuneu anu badag moyan oge dihandapkeun panon poe berijeng teu lagi geus teu kuat atuh komo engke kudu diasrupkeun digebruskeun dicecebkeun didedetkeun kana seuneu neraka nare kumaha gitu. Ibu teh masih keneh bari menteung ya teh Bu kitu teh. Mangga praktekkeun ke tengah wangi di bumi gitu. Kan teu kedah gogorowokan mah. Beuring ke geunyeuleuh. Ari si ibu itu ti iraha. Kali daftarkeun ka ditu ka panti. Ieu mah dina raraga urang muhasabah. Mujahadatun nafsi, kedah nepikeun ka kitu mun prayogi laksanakeun kitu. Waiha kaya nafsu obrolkeun deui cilaka anjeun nafsu cilaka anjeun nu henu aya dina eunteu ma'jabani nifaquka teu teuingeun anjeun teh sifat munafik dina diri anjeun anjeun wae ngakuna iman tad'inal iman bil lisan ngakuna wae silaing teh iman kalayan lisan sementara tapak-tapak kamunafikan aya dina diri anjeun teh ngare kumaha atuh ieu teh alam yakul laka sayyidu qauma ulaka naha Allah teh dunungan anjeun henteu ngadawuh dina Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha Allah teh geus ngajamin kana kahirupan silaing teh Allah teh geus ngadawuh dina Al-Qur'an teh teu pati-pati setiap anu kumarayap di dunia ieu angin Allah anu ngarizkianana malahan madina ayat anu sanes Allah dadawuh wa alaisalil insani illa masa'a keur kahirupan akhirat Allah parantos nyiapkeun perkara-perkara tina ladang amal-amalna keur di dunia faqad takaffalaka bi amri dunya khasatan Allah tinggeus ngajamin kana urusan dunia teh
gitu. Pakada betuhu tapi anjeun teh ngabohongkeun geuningan bi'af'ali ka kalayan pagawean anjeun wasbah ta tatakallabina fi talabiha jeung kukokohan anjeun kana dunia ieu tan kitu bahasa-bahasa gitu mangga tiasa dikembangkeun bahasana ngan ieu salah sawis metode nu kedah tiasa kurang dilaksanakeun dina raga urang muhasabah sabab pada akhirna urang bade nembleukeun ka saha teu aya iwal ti ka diri sorangan di akhirat bahkan setan ge anu ngusrukeun urang anu ngagoda urang sangkan sasar tungtungna mah moal bisa nyalahkeun ka manehanana kuring mah paduli eta kumaha dinya we bungan sahabat nuturkeun kana tapak lacak kami mah teu boga dolalah kami mah teu boga kuasa keur nyasarkeun jalema ngan sakukur ngagoda kitu setan teh iblis teh sami sareng Kangjeng Rasul teu gaduh hidayah mung sakadar ngadugikeun perkara bebeneran dauhan-dauhan Allah syariat sareng ajaran-ajaran agama urang setan sebatas ngagoda iblis sebatas nyurung-nyurungkeun hungkul dolalah balik deui ka manehanana rek turut moal rek ngilu moal sehingga engke di akhirat urang teu bisa nyalahkeun kitu para ibu sadayana amma tatafakkarina annahu mimada khalaq anjeun teh naha teu mikir deui wae can kapikir ku si laing teh tina naon anjeun diciptakeun teh minut patin khalaq anjeun teh diciptakeun tina cairan anu hina min nutfah tina cairan anu hina pakodarok terus disampurnakeun sumas sabila yasarok terus jalana dituduhkeun suma amataka terus dimawatan ku Allah teh anjeun teh yeung teh fa akbarok terus bakal dikuburkeun anjeun teh can kapikir keneh nepi ka dinya bari ceurik udah nepikeun ka kitu can kapikir ka amakan keneh ku anjeun gitu. Fa ilam takuni mukadibatun pamalaka la takhurina lamun anjeun memang anjeun teu munafik lamun anjeun jen ngarti kana sagala rupa eta nu geus dijelaskeun teh maka atuh naha anjeun teh teu milih-milih mana parentah Allah keur dilaksanakeun mana panyarek Allah pikeun dijauhan walau ana yahudian ahbaroka fi ala di atimati ka bi anahu yaduruka tapi kami heran lamun teh mah diingetan ku manusia ngeunaan hiji panyakit ngeunaan hiji permasalahan anu matak ngabahayakeun ka anjeun harita keneh langsung insaf di bahasana kitu lamun teh mah saumpamina aya seorang Yahudi anu ngabejaan ka anjeun yen dina dahareun anjeun teh aya racun meni buru-buru anjeun teh nyingkahkeun kana eta dahareun lamun dibere bejaan ku batur teh awas tidinya aya picilakaeun anu matak ngarusak kana fisik anjeun di dunia unggul anjeun meuni buru-buru tale teh anjeun meuni buru-buru nyalametkeun diri tapi nalika maneh dibejaan ku Allah Subhanahu wa taala awas tah aya logak nu ngaranna kafir aya tah logak nu ngaranna gibah aya logak nu ngaranna paharaman aya logak anu ngaranna dosa ageung dosa-dosa naon sapertikeun dosa nyeri ka sepuh sareng dosa-dosa anu lainna tapi anjeun naha atuh masih keneh can ngadenge leuwih keneh percaya di bejaan ku jalma daripada di bejaan ku Gusti Allah. Hei diri lamun anjeun geus apal yang sagala perkara nu diucapkeun teh bener atuh naha anjeun teh masih keneh ngengke-ngengke kana amal naha atuh beuting engke deui gitu. Taya salah sawis metode anu naon diburukeun kitu nya dina Ihya Ulumuddin Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Anjeunna teh nyontohan sapertoskeun kitu. Memang urang teh kedah ngajak ngobrol kana diri teh.
kedah ngajak ngobrol, dicarekan, dijejele, sadai anu bisa nepikeun ka kitu. Da lamun ku batur mah moal narima gitu. Moal narima ku batur mah. Paling ge nganggapna teh ieu mengajak gelut jalma teh gitu. Nah, daripada ku batur mending kene sorangan we gitu. Di hareupeun kaca gitu. Nah, ieu mah salah satu dilaksanakeun mangga teu dilaksanakeun ada lumayan aya hikmahna tuh. Naon aya hikmah minal manafi'il jamilah wal fawaidil jazilah. Dina kitu peta teh aya manfaat-manfaat anu sae sareng aya paidah-paidah anu seueur gitu. Sehingga diteraskeun nasihatna teh Bu. Kumaha wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda. Tina bahayana nu namina urang nuturkeun kana hawa nafsu anu teu disapi, maka nyobat urang boga babaturan urang bersahabat jeung jalma-jalma anu bodoh tapi manehanana anu henteu ngantep kana hawa nafsuna kana nafsuna, maka ieu teh langkung sae daripada urang nyobat jeung jalma-jalma anu alim anu berilmu tapi ieu ngantep kana nafsuna. Jadi jalmi anu bodoh anu teu ngarti maksudna jalma anu saneh teu kasebutkeun alim, teu kasebutkeun pinter, teu kasebutkeun loba ilmuna tapi ngarti kana merangan hawa nafsu, langkung sae daripada urang ngadeukeutan jalma-jalma anu berilmu tapi masih kan bisa ngendalikeun jeung ngajaga kana hawa nafsuna. Malahan langkung bahaya saumpamina jalmi anu berilmu, jalmi anu boga kawani, jalmi anu boga naon pengetahuan di bidang ilmu syariat gitu. Sabab henteu menutup kemungkinan kadang-kadang sinuna hawa nafsu teh bisa asup ka dieu. Bahkan nu paling bahaya lamun jelema maraktekeun agama, ngalaksanakeun agama, ngawurukeun agama tapi nuturkeun kana hawa nafsuna. Jadi lamun teh mah sanajan urusan agama gitu ya. Sanajan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara anu hade, tapi lamun panganteurna hawa nafsu tetap moal jadi hade. Tetap henteu jadi hade ya. Gitu. Lamun teh mah angkat ka pangaosan, tapi nu jadi motivasina teh naon? Lain hayang ngalap kana karidoan Allah, tapi hayang bersaing jeung batur, hayang pagaya-gaya, hayang ngajugelis, hayang sagala rupa. Iya, sanajan dina prak-prakanana ibadah, tapi lamun panganteurna nafsu, maka henteu jadi kahadean. Sabab nu namina hawa nafsu bisa asup ka saha. Jalma anu berilmu, jalma anu teu berilmu, jalma anu bodoh, jalma anu pinter bisa asup. Bahkan bakal paling bahaya lamun jalma anu kasebutna gaduh kakawasaan, gaduh pangarti tapi teu bisa ngendalikeun kana hawa nafsu. Sabab nu bisa ngendalikeun kana hawa nafsu, nu bisa ngawurukan kana hawa nafsu iwati mujahadah teh, mujahadatun nafsi. Kumaha mujahadatun nafsi teh? Disapih teh ulah sagala di gugu, ulah sagala dipupujukeun, ulah dasarna teh da bisa da mampu da aya tapi tinggal kapayuna. Naon paedahna, naon manfaatna, naon atuh perkara anu matak jadi cahaya dina kahirupan urang anu bisa nyaketkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Intina para ibu sadayana, urang langsung kana intinya punya. Intina mah nunamina kamaksiatan, kajahatan, kadoliman, terus kalalean eta teh tina ladang urang ngantep kana diri, ngantep kana nafsu urang, henteu ditanya-tanya acan, ngarasa jongjon tina hawa nafsu nu aya dina diri urang. Sabalikna deui, asalna tina kataatan, asalna kahadean, sumberna kebajikan, kahadean dina diri urang eta teh tina akibat urang talete nanya mariksa kana nafsu urang. Najan teu katingali sing yakin ibadah urang merangan hawa nafsu adalah ibadah anu gede. Najan teu bukbek, najan teu campuh, tapi ieu padamelan adalah padamelan anu mulia.
Pugikeun ka Nabi nyebatkeun geuningan Abdulul jihadun nafsi. Pang abdolna jihad nyata jihad nafsu. Cekap sakitu poin nomor ibunya, cekap sakitu urang tungtungan tutup kalayan doa mudah-mudahan aya manfaatna wallahu alam bisawab.